Punten Ibu sata acan diri abdi sareng rencangan yang wakosna sakedak. Abdi sareng rencangan dikasih tugas basa Sunda di piwarang wawancara salah saji pedagang anu aya di Asti. Mun tiasa abdi sareng rencangan bade ngawawancara Ibu sakedak. Nuhun mangga. Hapunten rupi wasta Ibu saha? Namina Lia, Ibu Lia. Terus sabaraha lami ibu icalan di dieu teh? Tadi ka 4 tahunna. 4 tahunna. Kumaha awalna Ibu ngawita jalan ieu teh? Ngawitna icalan di Pasihan Terang ku kurang kali di dieu di icalan teh bade icalan. Kita baraha ibu icalan di dieu teh? Kita bu genep dugi ka tabu 2. Tubuh 2. Naon wae anu diicalan ku Ibu di Di icalan es, tahu sareng stik udang. Sabaraha modal kanggo icalan ieu teh? Modalna kanggo sadayana paling kana 200-an. 200. sabaraha hasil kakengan Ibu sadidinten dina icalan ieu? Teu tangtos kadang aya 300 kadang kumaha ieu na. Saha wae anu osok ngabantosan ibu icalan di dieu teh? Sareng caroge ibu. Caroge. Aya bentena teu sata acan pandemi sareng saatos pandemi. Aya bentena. Oh. Kumaha harapan Ibu ka panyeuna? Harapanna tiasa sakola tiasa normal deui janten istirahatna tiasa double ya. Amin. Amin.